Di Bangla, di Lapan, KB. Para runten akang-akang. Siap. Ini lirnya pecinta Padang ya. Lihat. Siap, dah. Woi, mana si Toran? Udah, Pak. Toran pasar, beres? Beres, mah. Terminal, Beres. pabrik-pabrik. Beres. Aing teh lenjang aing hungkul. Kaluhur ge aing kudu setor. Apal meureun birokrasi di lemur urang. Cek, kopi mah. Tuh, nya, kurang kumaha. Aing mah, tuh, aing nu kieu ka aing. Gelis kieu, gelis teu? Gelis. Kurang kumaha. Aing mah, tuh, bagel merek kopi, gelis teu? Gelis teu? Gelis teu? Kurang kumaha, gelis teu? Gelis teu? Ari sia kunaon? Sirik aing. Aing baru kopi. Goblok eta ketinca karunya. Sia. Aisyah. Sebagai pemuda teh orang kudu paham arti pemuda teh calon pengganti kepemimpinan, regenerasi kepemimpinan. Bikin orang ke kaharepkeuna jaganing ke orang geus gede, makana sumber daya manusia orang kudu tingkatkeun, kudu boga jiwa sosial, kudu bisa ngabantu masyarakat. Arti teh teu ya geus kitu mah urang arek keluar jadi ketua Karang Taruna. Entong atuh ketua. Nah, make entong yang geus kudu kumaha. Engke saan arek jadi ketuana. Terus dewek teh kudu kumaha. Pokona nu kudu jadi ketua Pak Ketungkul. Tah, ari kitu carana mah. Kahareup mararaneh kudu kararompak. Kudu mulai bergerak di ayeuna. Ngarti? Aduh. Pusing. Kemana sih ieu barudak teh asa jalan rempling kieu sih? Ya Allah, ditanya. Zaman kieu mah ieu. Zaman teh keur zaman. kerja. Pandemi kieu demo deui. Pemerintahna teu ngalatih ayeuna Waalaikumsalam. Ieu datang deui atasan feeling teh enak ya tadi. Feeling teh enak ieu geus jadwalna kudu maha layar. Zaman corona mah ieu hese duit hese usaha aya pekerjaan. Heula dengekeun heula ibu-ibu ieu teh ye, dengekeun nya si Ece ieu geus telat 2 poe. Ieu geus saminggu. Ieu geus sabulan kumaha ieu teh heueuh. Para runten ibu-ibu. Neng Ika. Ibu-ibu utang lunas. Haram pokokna mah, riba ya. Terus Mararangga atunya ibu akan
Mangga. Bener ya lunas. Bener lunasnya, awasnya. Maksudnya lain lunas ayeuna, lunasan minggu hareup. Yang hareup. Dasar, iya kan? Ceng, pokoknya mah catat hasil rapat nu kamari kabeh. Saya teresep tak eta loba nu kumpul-kumpul teu jelas. Siap. Mangga. Tong ningalikeun maneh mah Siap, goblok. begitu. Apal eta sa? Apa? Eta sawana kembang desa, namina Ika. Cobakin pelarian micet. Hah? Micet? Hmm. Aplikasi anu kitu? Heeh. Aya sawana cenah. Oh, urang teh. Ieu masalahna ya. Eta jelema geulis. Urang bogoh. Oh, iya. Sakirana di dia aya dukun anu alus. Saya yang ada tangan. Aya dukun halus. Di mana? Aya kenalan di itu. Siap. Bijaan urang. Siap. Ayo. Kunaon jeung ngalamun? Teuing Kunaon ngomong. Kunaon ngalamun wae? Ajis teh yang kawin mah. Kawin deui anu dibahas teh. Kawin jeung Neng Ika. Kawin teh make naon, Jang? Kamari oe oge teh usaha ku emang geus teu ngawaro, geus eueuh untungan ieu rek kumaha kawin. Tenang mah nya pokona mah. Mun misalnya dikawinkeun Ajis jeung Neng Ika. Masalah ieu mah ke ku Ajis dibenerkeun deui, diberesan deui pokona mah. Di kamari ieu teh kudu siberesan teh, Jang, di kamari. Kan hayang kawin meureunnan. Ieu mana untung lagi eueuh. Kawinkeun si Ika pokona mah. Teuing aing mah. Oh, kawin-kawinan. Aing mah mau. Kawin sorangan dari itu. Iut teh ka. Ada kawin jeung embe. Da kawin jeung embe. Embe cenah. Heueuh kawin teh make naon? Make naon ieu rugi tempo tuh. Mate rugi. Ieu teh. Make duit mah aya heula atuh mah. Di aya di mana? Ayeuna mah geus kieu lah ayeuna mah. Are kawin jung sorangan itu kawin jeung embe sakalian. Aing kawin jeung jelema. Aduh, teh. Kalau sorangan teu ngijinan. Kebaturan eueuh nu ngadukung pisan. Jika nama urang kudu ngahiri hirup urang sorangan. Kudu bunuh diri, hiji-hijina mah. Ceng, Ya, Pak Ketua. akhir-akhir ieu urang kepikiran Neng Ika, Ceng. Kunaon kitu, Pak Ketua? Kira-kira ieu mah urang jeung Neng Ika cocok teh. Cocok pisan Pak Ketua. Nu hiji kasep, nu hiji geulis. Kahiji Pak Ketua mangora keneh. Kadua loba duit. Katiluna Pak Ketua teh ketua Karang Taruna. Pak Ketua ketua Karang Taruna. Bener, Ceng. Cocok mun gitu mah. Cocok pisan Pak Ketua. Dicatet Pak Ketua. Neng Ika. Ceng, Ya Pak Ketua. semet ayeuna maneh dipecat. Aduh. Pak Ketua. Ceng, Ya Pak Ketua. Aduh. Kunaon Pak Ketua? jadi ngalamun. Biasa kebawa perasaan. Oh, iya siap Pak Ketua. Aduh. Pokoknya mah, Ceng. Kabeh catet, Ceng. Siap Pak Ketua. Ngerti teu? Henteu. Aduh. Tamang, si Ajis, ku si Mama teh dukung, ku barudak teh dukung. Neng Ika, nah atuh cintana teh meuning teh didukung pisan, teh ditarima pisan. Mending kieu mending bunuh diri eta mah. Selamat tinggal dunia. Selamat tinggal emak. Selamat tinggal Teh Ika. Akan ku akhiri hidupku hari ini. Kang Ajis, Neng Ika.
Neng Ika. Nuju naon? Iya biasa pepoyan emaknya teh Kak. Meni rajin atuh Akang teh. Tuh, Ajis. Semangat atunya Kang. Punten abdi ngiring ngalangkung. Enggak. Aduh, Neng Ika. Adanya di payuna. Nya muhun. Yes. Akhirnya urang tanya oge ku Neng Ika. Pokona saplak poe ayeuna urang ulah putus asa yang dapatkeun cintana si Neng Ika. Selamat tinggal Ramang. Tah paketu di dieu dukun pang hade-hadena teh moal aya hiji dua di dieu dukun pang hade-hadena ngan kur di dieuna Saha ngaranna? ngaranna Bah Duki Coba ngaran. Sampurasun. Rampes. Tah sorana ge geus sereng. Bangun ade ieu dukun Coba orang geran sekali dinya. Sampurasun. Rampes. Tah. Tuh gening Naon? datang. Daratan terserah baik mana kering ulin. Kieu bah. Saya teh resep kanu ngaranna Neng Ika. Terus Saya teh yakin abah. Eta teh Neng Ika jodoh urang. aya fotona eueuh. Iya bah, punten fotona. Coba. Aduh. Ieu bangun ada berat ya. Kudu meuli apa aja ini man. Di mana bah? Jauh. Aya lagi di warung khusus. Di Turki aya lagi. Teu naon saya mah. Arek di Turki, arek di Amerika, arek di India. Beulikeun bah. Sok. Atuh. Hari gitu mah. Mahi benernya. Mahi. Bah, ieu Kang nih. Naur. Coba nya. Wah, kurang. Aduh. Ieu mah kurang keneh, Jang. Soalnya apa teh mahal kacida. Aduh bah. Gimana? Cash mah teu aya bah. Ada mah kieu da atunya, da bage boga cara budak mah zaman ayeuna. Kadi engkan bankingkeun we, ya. M-Banking? Heeh. Siap bah pamit kitu Ya, mah. atunya kitu mah. Ku abaheun urang gawean heula nya ieu. Mangga bah. Ari. Om bilah om. Om bilah bulan. Om bilah om. Om bilah om. Om bilah om. Kumpulkeun dimaksud kieu nya mesti cari tujuan sarira kumpulkeun. Gas kana mah geus balik we. Oh, bilah nya. Pamit kitu mah. Cek. Mangga bah. Mangga bah. Bugang ke bogoh ka hiji awewe bah. Ka Neng Ika. Tiasa teu bah. Bisa wae sih. Nu kitu mah gampang cek abah mah, gampang berat. Gampang susah. Kayak ku abah ulan tepung ulanya cobanya ya. Aduh. Bisa. Ngan aya syaratna ieu teh. Syaratna naon bah? Bonteng. Supaya panjang pikiranna, terong. Supaya buleud hatena Jang. Terus bawang supaya perih kana panonna. Terus cengek supaya panas kana hatena. Eta. Sakitu we kabah mah. Syarat-syaratna mah. Oh nya atuh kitu mah bah. Sanggup dengan anak itu. Sanggup bah. Ayo. Ade bere nyuntem pitulung bah. Naon. Eta kieu banyak abdi teh aya maksud ka dieu teh nyunkeun pitulungna abdi kan bade bebene banyak bade bebene eta abdi teh resep ka hiji istri bah itu bah. Coba nampo. Tah ieu bah. Nah, ieu mah gampang. Maneh kudu meuli minyak. Minyak naon bah? Minyak durjana. Minyak durjana, minyak Rexona gitu. Lain durjana. Durjana supaya bogohon awi ieu ka anjeun. Syarat nu lainna naon bah? Syarat lainna mah gampangnya. Eta transportasi jeung akomodasi. Eta teh jang bebulieun kepentingan nu ujang keneh.
mohon paling kieu mbahnya. Untuk sementara abdi paling biasa masihan 20% Teu heula. naon sakitu. Mohon tak engke lamun tos reng saya sadayana kuali dipasihan 20% deui. Sok. Tapi bah, lamun nikahkeun ka jadina bah, motor nu beureum diganti make motor gede. Ayo bah. Berat itu dengan berat tuh. Berat itu. Usahakeun, bah usahakeun ieu mah. Kapangi Jang. Kapangi. Mawa beas we maneh mah. Nah, amo ke beas. Beas. Apaan beas teh lambang kamakmuran Jang. Kaharti bah. Lamun beasna leuwih loba. Leuwih gede ya, bah. Leuwih loba leuwih gede. Berarti leuwihnya meureun bah. Tah gitu ngarti geuning maneh tah. Ngerti bah. Nah, gitu we. Aduh, berat ieu mah Jang. Aduh, bahwa kitu tuh bah. Amba jangukeun nih perasaan kurang teh. Anu katanya. Aku padamu, cintaku hidup semati. Maneh Jang lah. Teu kenaeun cileban gede-gede kitu mah. Urang mah Teu kenaeun kenaeun, bah. Jang. Teu kenaeun. Kudu kumaha tuh? Gampang sanata mah. Pangmeulikeun bakot tampang we abah jeung opieun, sakitu we abah mah. Moal pamain tah Jang. Sabaraha hiji? Salobana we bakot tampang saumur hidup jeung abah. Abah, iya foto tah. Foto neng Ika teh. Anu bajai bogoh teh abah. Berat ieu mah Jang. Berat abah. Berat ieu mah. Tulungan abah, bajai jungkeun tulung ka abah. Bah, Wah, hatu kumaha abah? sok. Bah. Mau kabahnya. Ah, abah mah lila embung, abah buru atuh bah. Cek ieu gampang. Ah, embung lila buru. Bajek neangan hayam. Lain hayam-hayam abah burukeun. Anu parawan kene hayamna. Asli abah burukeun. Ulah kitu. Jadi itu kan dulungan mah. Teu nilai tanah teu tadinya teu nilai. Abah mah embung. Di tulungan ku abah. Ulah kitu. Embung urang mah. Neangan hayam. Neangan naon, bah? Hayam. Kan bajeknya bogoh teh kan Berat, jadi ieu ka hayam. Hayam lain. Jang syariatna eta. Oh, jang syariat. Nah, Hayam naon, bah? Hayam naon, bah? Hayam ewena. Ayam awena. Terus Kalau henteu hayam mah teh ngorah henteu. Ari Nu meujeuhna Jam. Ayo cengek. Cengek jam. Bawang Aya jam. bonteng Aya jam. Terong aya jam. Non jam ngaliwat lin. bukan atuh. Ini buat penelitian di laboratorium, mau berangkat ke Amerika. Oh, Bapak semuanya? 20.000 jam. Cepet. Ya. Ya siap jam. nyedogi mah, ngenah mah. Ibu-ibu nu garelit, bapak-bapak nu karasep. Mah ada Rama. Alhamdulillah atunya. Ya pasti sieun nawaran duit ya, maka lain murah sih mah pasti. Anu geulis jagat raya teh geuning Agustina mendingan namot artos biasa 20% bibun. Naon Eta teh 20% saalit baga 20%. Moal aya sakitu alit sakitu. Sudi. Saha sudinya. Boom. Moal bisa 10% mah. Ari 20% mah gede di mana-mana ge entong ngapung-ngapung matong gede. Ada ibu bae nama kieu kinta-kintana bade mah. Ya. Moal. Taing mah saria we. Bodak kamarana. Bodak mah kabeh keur ngarumpul. Arek ka dukun. Wah, dukun mana itu nu bener? Kibul. Si Kibul, dukun Kibul. Aya informasi aya nu nyokot hayam, aya nu nyok mawa beas, aya nu mawa terong. Wah, panakol beduge aya hen. Wah, nu bener itu? Heeh. Cek. Urang cek en ayu. Ayo, come on.
Pusing, aing teh pusing. Naon? Hah, eta aing teh pusing eta lah. Bisa mana yang teu ngeuleun euy. Tenang bos, ku Herman dibereskeun di dieu mah. Disikat ku aing. Naon bos? Yo. Urang teh keur neangan hayam. Hah? Ari sia. Aing jadi pikiran ieu teh kunaon? Hayam naon? Ieu mah hayam lagi hayam khusus. Khusus naon? Hayam khusus? Hayam khusus naon? Ieu teh hayam teh kudu anu parawan. Hah? Gampang bos. Jangan hayam parawan. Hayam. Terus Angkatkeun buntutna. Pos-posan parawan eta hayam. oh berarti sia pernah ngasaannya. Ngaku sia. Ngaku sia pernah ngasaan mata kapal gitu oke. Hayam can, aturan hayam. Can hayam mah. Naon atuh sia apa gitu? Si eta tah. Sok eta tah. Stop. Gampang itu mah. Ijam poepa. Itu ayam itu mengandung nuklir. Mau bener. Wah, dege. Nyong, menurut penelitian dari laboratorium di Amerika, corona itu menyebabkan mana kunaon, Nyong? Mana main rapper orang? Ijam po rapper. Gak rapper mana mah Nit Lain sulap, lain sihir. Ieu minyak didatangkeunana ieu di Turki langsung tina buntut onta. Maneh mah teu percaya. Ieu lamun dibuktikan dia ku saya ya dibuktikan. Ieu minyak ieu 30 km oge. Langsung kamu ieu minyak. Teu percaya makana meuli geura minyakna kakarak dibuktikan tah. Ceng. Oh, wasi bos. Enon bos. Nanyakeun urang teh. Eta naon? Eta dagang minyak di mana sih di dieu teh? Tanyakeun ka urang nyaho lah, mana aya tempatna. Alus minyakna oge asli teh kan. Urang teh keur dagang minyak durjana euy. Aya bos. Tapi goceng lah bos. Aduh, maneh mah can gawe can naon geus minta duit. Dasar si goceng. Namun bos. Orang kita enak empeng barang kene. Tah makana barudak mareuli nya ka indung manehnya bejakeun nya. Awas. Tuh jangan sejang. Naon euy? Mang, minyak durjana di dia. Beneran aya jang minyak tah ieu nu ngaranna minyak durjana teh nu kieu. Sabaraha sakitu teh, Bang? Ieu teh hargana sakieu teh dipatok 150.000. Kagok. Urang hayang sakieu, sabaraha sakieu? Waduh, atuh eta mah kudu 3 jutaan masa kitu mah. Sikap, pokokna mah nu penting beres. Wah, itu aya euy bangunan hayam teh. Sugana di parawanan. Itu hayam parawan pasti eta mah. Iya bangun teh parawan teh. Iya. Coba orang tes lah. Cek si Herman oge mun teu salah mah, lamun nepo parawan mah 3D. Diangkat, ditiup, diasaan mah da piraku. Tapi mual-mualan bener. Iya asli parawan. Sugan we iya. Ari kitu mah. Ceng. Anu kamari kabahdu kita ya geus ditransfer can. Beres Pak Ketua. Eta urusanna cinta, Ceng. Siapa? Cinta saya ka Neng Ika. Coba ningali. 1.500.000 Pak Ketua. Ceng. Iya mah 15 juta, Ceng. Mana Pak Ketua? 15 juta. Aduh, kumaha Uang kas, Ceng. Karang taruna. Catet kabeh, Ceng ya. Siapa Ketua? Awas mun teu. Siapa? Neng Ika. Ceng. Oh, siapa tuh? Nah, cuek wae Neng Ika teh. Wah,
Bahaya. Lainnya orang teh geus ka Bahduki yang geus transfer 15 juta. Bener Pak Ketua. Manehna cuek-cuek wae nang Ika. Wah, ieu mah kana Katipu ieu mah kudukun kibu. Kumaha teh Pak Ketua ya? Pusing, Ceng. Pusing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bajeng! Nya, Mak. Kunaon ieu teh ayam teh hiji. Apir aku teh aya, Mak. Aya buru teangan kumaneh. Nya, Mak, orang sagara orang telepon lah tuh banyak. Tuh diangkat-angkat, Pak. Orang cobain video call banyak. Buru kan? Tuh ieu keneh, Mak, geningan. Nah, atuh makan teh teh. Nya, atuh Mak orang pilihan ku bajek banyak. Buru. Nya, mohon Mak. Teangan kumaneh. Nya, Mak, doakeun nya banyak. Doakeun banyak, mudah-mudahan bajek teh samanakan eta hayam banyak. Aya buru kan? Nyogan ieu na. Insyaallah kemenak, Pak. Mangga, Mak. Assalamualaikum. Salam. Aduh, orang hatipu euy. Ketipu kunaon ieu teh? Urang ditah meuli minyak. Kok 3 juta coba. Kudu kun gitu. orang aduh benar ya mah. Sarua oge. Tah, Naon ya? sarua. Si dukun gondrong. Dukun gondrong. Wah, sarua deh ieu. Urang ge sarua ya. Urang sarua kali itu ieu. Katipu kabeh. Enggeus anu babad. Hayo tuh. Dina ge hayu tah. Bener. Enggeus urang babad. Orang bebe jauh lah. Kendai pan di dieu katipu ya katipu. Enggeus babad. Tah, bos naon ya, Bos? Ayo naon? Urang kena tipu. Beak 3 juta coba urang. Asli. Sarua oge. Enggeus sarua urang katipu. Wah, aing udah kataripu, aing minta ayam dibere ayam. Aing minta sangu bodas dibere sangu bodas. Aduh, kataripu aing udah ponteng aya aing tuh. Telepon komplit aing waduh bako tampang. Beres dah teh geus langsung bobo we ieu mah. Jika biasa aing itu mah, udah aku dukun. Bako aing. Aduh, siga boteng aing itu, boy. Siga nabi. Bos tonggo baganeng. Tah, eta ge hayam aing wae nu parawan teh. Geus aing. Geus, lanjut. Ayo. Dukun kibu. Gana murah. Aing kudu umpat oleh. Aduh, tapi sayang aing ieu. Ya, ieu.